Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sabadana netepkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci, sholawat miwah salam didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah ahli pangaosan anu kusim kuring dihormati, alhamdulillah urang sadaya penak deui dina acara pangaosan ngalajengkeun kana hancanu katunda kitab Durratun Nasihin, mangga buka halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya diriwayatkeun anin Nabi katampi hadis ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naon annahu sanyana Kanjeng Nabi qala eta ngadauh Kanjeng Nabi, u'tiyat geus dibikeun atau dibikeun dibere saha ummati umat kami, dibere saha ummati umat kami khamsata asya'a kana 5 pirang-pirang perkara lam tu'to anu teu pernah dibikeun ieu khamsata asya'a teu pernah dibikeun ieu 5 perkara li ahadi qoblahum ka seseorang oge qoblahum sataacan ieu ummati. Dina hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadauhkeun aya 5 perkara anu dipasihkeun ka umat Kanjeng Rasul nu teu pernah dipasihkeun ieu 5 perkara teh ka umat sebelum Kanjeng Rasul. Hiji oge teu pernah dibikeun ka seseorang oge sebelum umat Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan urang termasuk golongan umat Kanjeng Rasul. Amin ya rabbal alamin. Naon wae ieu 5 perkara anu dipasihkeun ke umat Kanjeng Rasul teh? Al awalu ari nu kahijina idza kana eta di mana kabuktian naon awalu lailatin mimiti peuting min ramadhana tina bulan Ramadan yang duru maka bakal ningal saha Allahu Gusti Allah ilaihim ka ieu umat birrahmati kalawan ningal rahmat. Waman sareng ari sing sajalma nadzara anu ningal saha Allahu Gusti Allah ilaihi ka ieu umat birrahmati kalawan ningal rahmat la yu'adzabu maka moal nyiksa Allahu ka ieu umat, moal nyiksa Allah hu ka ieu man ba'dahu sabadana ieu ningal sabadada ieu nadzara abadan salawasna. 5 perkara nu dipasihkeun ka umat Kanjeng Rasul nu teu pernah dipasihkeun ka umat sebelum Kanjeng Rasul. Naon wae? Hiji nu dipasihkeun teh saur Kanjeng Rasul nyaeta di mana-mana mimiti peutingan Ramadan Allah bakal ninggal ka ieu umat Kanjeng Rasul ninggal kalawan rahmat. Maksud ninggal kalawan rahmat teh ninggal kalawan deudeuh, ninggal kalawan nyaah. Cara urang we ninggal jalmi teh kan aya ninggal anu resep, ninggal anu nyaah, aya ninggal anu resep bendu. Tanya kitu deui Allah ketika datang Ramadan, malam pertama Ramadan Allah ninggal ka umat Kanjeng Rasul mah ninggalna kalawan ninggal nyaah rahmat. Sedengkeun saur Kanjeng Rasul ketika Allah sing saha jalma anu tos ditinggal ku Allah, Allah ninggal ka ieu umat kalawan ninggal rahmat, la yu'adzabahu ba'dahu abadan. Allah moal nyiksa ka eta jalma salawasna, moal nyiksa. Mudah-mudahan urang termasuk golongan jalmi nu ditinggal ku Allah dina malam Ramadan kamari tanggal 1 kalawan ninggal rahmat. Amin ya rabbal alamin. Nu kadua, wasani sareng ari kaduana ari nu kaduana ya'muru eta marentah saha Allahu taala Gusti Allah taala
al malaikata ka malaikat bil istighfari marentah kana maca istighfar pangmentakeun hampura lahum pikeun ieu umat. Nomor kedua ieu 5 perkara anu teu pernah dipasihkeun ka umat sebelumna. Ieu mah khusus ke umat Kanjeng Rasul. Nyaeta Allah miwarang ka umat Kanjeng Rasul, Allah miwarang ka malaikat supaya pangmentakeun istighfar ke umat Kanjeng Rasul. Ya Allah teu pernah miwarang ka saha ka malaikat supaya pangmentakeun istighfar kecuali merintah ka malaikat pangmentakeun istighfar ke umat ketika datang bulan Ramadan. Mata lebar atuh lamun urang teu puasa Ramadan teh sabab Allah miwarang ka malaikat supaya pangmentakeun hampura, pangmentakeun istighfar ka jalma-jalma anu puasa dina bulan Ramadan. Katilu wasalisu sareng ari anu katiluna annaro ihata pamiso ini eta sanyana bau cangkemna jalma anu saum, bau bahamna anu saum, atyabu eta langkung sae ingdallahi mungguh Allah min rihil miski tinimang angseuna minyak misik. Katilu saur Kanjeng Rasul teh nu dipasihkeun ka umat teu dipasihkeun sebelumna teh sanyana jalma nu puasa bulan Ramadan kan bahamna puasa jalma nu puasa Ramadan mah angseuna sok benten bau. Tah bauna jalma anu puasa numutkeun Allah mah langkung sae tinimbang seungitna minyak misik. Minyak misik anu seungit. Jadi justru ketika jalma nu saraom nu puasa tong sieun bau da puasa mah justru eta bau na eta itu teh numutkeun Allah mah langkung sae dibandingkeun sareng minyak misik. Kaopat warabi'u sareng ari nu kaopatna yaqulu eta ngadauh sa Allahu taala Gusti Allah taala lil jannati ka surga ittakhidi kudu ngajadikeun naranjeun kabeh zinataki kana gigindingan naranjeun anjeun kenah gelis atau ngadangdos ngaginding anjeun. Wa yaqulu sareng ngadauh Allah tuba ari kabagjaan li ibadil mukminina eta pikeun pirang-pirang hamba-hamba kami al mukminina anu ariman. Hum ari ieu ibadil mukminin auliyai eta kakasih-kakasih kami. Nomor kaopat nu teu pernah dibikeun kaistimewaan ti Allah teu pernah dibikeun ka umat sebelum Kanjeng Nabi nyaeta khusus ke umat Kanjeng Nabi Allah ngadauhkeun Allah marentah ngadauh ka surga saur Allah hai surga ittakhidi kudu ngajadikeun anjeun jinataki kudu ngagindingan hai surga kudu mapaesan anjeun hai surga keur mapaesan anjeun hai surga Allah ngadauh li ibadi tuba li ibadi kabagjaan ari kabagjaan keur hamba-hamba kami nu mana al mukminin jama-jama anu iman bari puasa sabab jama mukminin bari puasa hum auliyai eta jama mukminin nu parwasa eta teh kakasih-kakasih kami. Mata cek tadi jalma anu naon di awal jalma anu puasa jelas diaku ku Allah jalma anu iman ya ayyuhalladzina amanu itu penghargaan ti Allah pengakuan ti Allah boga keimanan sagede kumaha dina maneh diaku ku Allah panggero antara nu digero jeung nu ngagero panggero ti Allah keur jalma mukmin jalma nu iman sok parwasa ternyata kaistimewaan nomor kaopat jalma nu puasa teh maka Allah marentah ka surga supaya surga nyiapkeun ngadangdos supaya ngagelisan ieu surga supaya di sae-sae ieu surga keur nyambut saha keur nyambut jalma-jalma anu iman bari puasa karena jalma mukmin nu parwasa teh saur Allah itu termasuk kakasih-kakasih kami. Nu kalima wal khamisu yaghfirullahu taala lahum jami'an. Nomor kalima jalma nomor kalima anu ku Allah teu pernah dipasihkeun ka umat sebelum Kanjeng Nabi kecuali khusus ke umat Kanjeng Nabi wal khamisu ari kalimana yaghfiru eta bakal ngahampura saha Allahu Gusti Allah taala lahum ka ieu umat jami'an barina sakabehna. Jadi Allah bakal ngahampura ka sakabeh umat
umat-umat mukminin, umat-umat Kanjeng Nabi sadayana dihampura ku Gusti Allah dengan catatan urang kedah ngalaksanakeun perintah Allah nyaeta puasa dina bulan Ramadan. Walida takulantaran nu 5 perkara tadi dipasikeun ke umat Kanjeng Rasul. Ruwiya diriwayatkeun an Abi Hurairah katampi hadis ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu naon annahu sanyana Kanjeng Nabi qala eta ngadauh Kanjeng Nabi. Saur Kanjeng Nabi, ruya diriwayatkeun naon annahu sanyana Abi Hurairah qala eta ngadauh ieu Abi Hurairah qala tos ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man arising saja masoma eta nu puasa ieu man Ramadana puasa kana bulan Ramadan imanan barina iman wahtisaban tur teu ngitung naon-naon tegasna karna Allah gufiro maka dihampura lahu pikeun ieu man naon ma perkara takodama nu geus tihla ieu ma mindan bihi tina dosana ieu man. Kulantaran tadi jaminan ti Kanjeng Rasul ti Allah ti 5 perkara keur umat Kanjeng Nabi, maka Kanjeng Nabi ngadauhkeun sing saha jalma anu puasa dina bulan Ramadan man soma Ramadana imanan bari iman wahtisaban tur karna Allah maka jaminan ti Allah ti Kanjeng Rasul dihampura ieu dosana jalma dosa nu geus kaliwat. Kan sing emut bahasa mansoma kamari simkuring nafsiran aya man koma Ramadana aya man soma Ramadana nu disebut koma Ramadan nu ngadegeun bulan Ramadan teh beurangna siangna saom wengina ngalaksanakeun salat ya mulail tegasna salat tarawih. Mudah-mudahan urang sing bisa ngalaksanakeun saom siangna wengina ngalaksanakeun salat sunah-sunah diantawisna sunah nu dicontohan ku Rasul, sunah nu diparentah ku Allah sareng Rasulna. Lajengkeun hiji deui Zubdatul Wa'idin. Ruwiya diriwayatkeun anin Nabi katampi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naon annahu sanyana Kanjeng Nabi qala eta ngadauh Kanjeng Nabi. Saur Kanjeng Nabi innallaha ta'ala sanyana Gusti Allah taala fi kulli sa'atin dina setiap jam min Ramadana tina bulan Ramadan ya'atiku eta ngamerdekakeun atawa ngabebaskeun Allah sita mi'ati alfin kana 600.000 naonana rokobatan peperdekaanana minan nari tina api neraka. Miman ti jalma ustujiba anu misti ieu man al adzaba kana meunang siksaan ila lailatul qadri nepikakeun peutingan lailatul qadar. Saur Kanjeng Rasul ngadauhkeun sanyana Allah dina setiap jam. Berarti sapoe sapeuting teh sabaraha jam? 24 jam. Tina per jamna dina bulan Ramadan Allah ngamerdekakeun atawa ngabebaskeun 600.000 peperdekaan 600.000 jalma anu dibebaskeun tina api neraka. Anu mana ieu jalma anu dibebaskeun tina api neraka 600.000 nu dibebaskeun teh nu misti ieu jalma teh bakal meunang siksa Allah. Tah ku Allah dibebaskeun 600.000 sampai iraha per jamna teh sampai ila lailatul qadri nepikakeun malam lailatul qadar. Mau lailatul qadar kan jelas tiap tahun bulan Ramadan aya malam anu istimewa nyaeta malam lailatul qadar. Ngan umumna dina lailatul qadar teh umumna mah ti kaping 2 hiji sampai akhir Ramadan. Teraskeun wa fi lailatul qadri sareng dina peutingan Lailatul Qadar ya'tiku eta bakal ngamerdekakeun atau ngabebaskeun Allah bi adadiman kalawan bing bilangan jalma atako utiko anu diperdekakeun ieu man min awali syahri timimiti bulan Ramadan. Jadi ketika datang malam Lailatul Qadar taruhlah malam Lailatul Qadar teh malam 2 hiji atau malam 23 atau malam 25, 27 atau 28. Tah dina malam Lailatul Qadar mah khusus diperdekakeun dibebaskeun ku Allah ahli siksa ahli neraka teh dibebaskeun teh ti mimiti jumlahan tanggal hiji Ramadan sampai malam Lailatul Qadar. Eta khusus malam Lailatul Qadar ti malam kahiji salam jumlah sampai malam Lailatul Qadar itu nu dibebaskeun ku saha ku Gusti
Allah. Itu keistimewaan dina sasi Ramadan. Wa fi yaumil fitri, dina malam Lailatul Qadar, sampai iraha. Nah, sampai malam Lailatul Qadar. Terus keistimewaan beres Ramadan, beres Ramadan berarti aya Idul Fitri, malam hari poenan fitrahnya eta lebaran. Wa fi yaumil fitri, dina poenan lebaran mah poenan fitri ya antiku bakal ngamerdekakeun tawa ngabebaskeun Allah bi adadiman kalawan bing bilanganana jalma utiko nu diperdekakeun ieu jalma atau dibebaskeun jalma min awali syahri ti mimiti bulan ila yaumil fitri nepi ka poenan Idul Fitri. Jadi khusus ieu mah dina poenan Idul Fitri ku Allah jalma-jalma dibebaskeun anu ahli siksa ahli neraka dibebaskeunana jumlahna ti mimiti Ramadan sampai poenan Idul Fitri. Pancek tadi tina jamna tiap poe Ramadan itu du dibebaskeunna per jamna sabaraha ribu, 600.000 anu dibebaskeun ahli siksa ahli neraka ku Gusti Allah tina narakana. Ta ieu mah dina poenan Idul Fitri mah ti mimiti Ramadan sampai poenan Idul Fitri jumlahanana sakitu seueurna jumlah anu dibebaskeun. Mudah-mudahan urang termasuk golongan jalmi anu dibebaskeun tina api neraka. Mudah-mudahan urang kenging kenikmatan ti Allah, terutama kenikmatan nu abadi nyaeta di akhirat, dilebetkeun ka surgana Allah nu teu ngalaman heula kenging adab, kenging siksa, teu ngalaman heula ka neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina pangaosan dinten ayeuna ti simkuring cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring nu ngaoskeunna, umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.